Aduh, ya Allah hirup kieu kiamat. Kabogoh matre dilah aing. Dibawa ka leuweung enduh Bandung. Ka mall, ka warung hayangna. Beut wae. Untuk bogoh ku aing putuskeun saya. Untung ku aing dek dijanjian ka warung. Padahal manek dibawa ka leuweung deui bae ku aing. 5 minutes later. Weh, bro. Weh, Jo balik ke dira. Ini sih baru kemarin. Ih, sukses saya ku ari mah. Alhamdulillah kalau dikit mah ada. Tengi lamat sih make bahasa Indonesia segala dia. Nandaharna di ditu. Makanya cuma kayak ikan asin sih. Atuh sarua bae di dieu ngaco dong keur heubeul. Mah sih Sunda, Jo, Sunda. Oh, rambur ya. Iya, atuh selau jeung aing. Dia geus pegang kiwari. Atuh geus, Jo. Geulis teh. Mantap. Dan kitu dia mah matre. Hayangna jajan bae ka warung. Dibawa ka leuweung ku aing duh bae. Atuh jajanan ku dia. Lah deh aing rumasa. Pengangguran. Kieu bae lah kita. Dia gendek di teang ku manehna dijemput. Ku motor aing teu boga motor, teu boga nanaon. Kumarok. Nek kieu bae hirup. Ih, orang kahirupan men. Atuh jalani bae. Dari yang selieur kieu aing mah unjuk boga buntut teu lieur aing mah. Ya geus bapak-bapak. Jalane bae hirup mah beuh. Heeh, Pak. Lah kumaha horeng. Dong aing ieu boga buntut. Slow bae, slow. Jalani bae hirupnya. Ripuh hirup kieu bae lah. Woi, bekane ya. Bekane. Icing, pemajikan aing. Icing-icingnya. Halo, Beb. Nyanyakin we. Mun kin we makulub iwung. Aduh, kumaha ieu rok aing kudu maduit dibalik ieu. Majikan aing tadi. Aing men dulu. Preman doang Barang kieu. teu maduit. Aduh, kumaha ieu nya? Sieun amat sih Kak. Iya pemajikan sorangan. Cenah mana teh preman terkuat di bumi. Eleh pemajikan maeng. Aing lemah amat. Slow ongkoh tadi. Kuy ngaran. Nah, aing boga ide. Naon di naon. Mending malak dorang. Wih, cocok eta daripada aing macul mending keneh malak kurang Heeh nya. Pemajikan dia dia. teh. Heeh, aing diwakong mun balik dah boga duit. Geus, ayo kuari. Ayo siap. Ayo siap. Ayo. Cocok. Wih, ayo. Kuyin. Ayo. Mah ayo rusak. Wih, Kak, di bae nyekatna ya. Cocok dong lah. Tuh, mangsa pertama tuh. Siap. Siap, Rai, siap. Woi. Duit. Ampun. Kalem orang arek mak jelema, lain arek mahan jelema. Duit. Woi, balunur ya, mundur. Woi, dia tanya ya. Ini arek gang. Aing bang iya dia. Endung. Hah? Endung. Ya. Woi, mana duit? Tega doa, sumpah we. Mana? Beda coba tah. Tega doa. Lodroan sana kata. Tega doa. Iya. Duit, mana duit? Tega doa. Arang dah. Aduh, kumaha gagal. Geus mending karep orang yuk. Jangan. Arep, maju. Mana ke bawah deh ke belamat. Nyaho orangnya he. Jadi itu tuh. Hayu yang ini ngajak ke warung ongkos. Atuh ayo. Atuh Tadi ayo. di tungguan nangil lama. Atau kumaha aja motor dipakai heula ku bapak. Ayo saya mangkat yuk. Ayo. Woi, ras sampuraing nya. Bukan yang sebelah sini. Enggak sih Yang ke warung lainnya. Adanya. Heeh. Ayo. Ya, gerak. Beuy Sirian banget doang pais tahu ge. Kan jadi sama gelis. Padahal masih tetap pengangguran. Mending kena jeung aing, Neng. Loba duit balik di kota. Yang kalau orang tadi ngomong ada ke warung ongkos. Bu tadi nyandak ncis 5.000 karraga. Mesti biasa lagi di dieu di leuweung. Atau lo bareng ngiti dia mah. Atuh autan aya yo, mawa persiapan. Hah? Ayo. Aing. Mesti dibae heula. Tunggu emang yang ke warung. Kedeng. Cina ngajak ke warung ya. Mesti dibae sih biasa lagi di dieu.
Gua ngerek ngalah itu tuh, dangder batur. Rek maling dangder aing. Atau junan maling ngandang batu. Goreng ke orang dema, ngeunah kene goreng dangder menang maling. Daripada seblak mah oh. Bujir aing manik balik. Atuh kege, can ge meunang dangderna. Ulah di dia yang di mak lebaran nih. Oke, orang dieu heula di dieu nya. Buah as. Duh, rasa amat dah ke Bogo. Yo yang. Awas ih. Bau. Aing. Haru aing di kanjang ka mana deh? Karsal di lembur bae. Neng, hareuneung. Ayo nona. Neng, asirena ka mana? Oh, pokoknya tinggalkan di leuweung. Tekanan bobogohan ngajakna ka leuweung bae. Emang neng hendak ka mana? Hayang ka warung, A. Ulakan ka warung ka Indomaret ge siap. Nu bener, A. Oh, beneran. Atuh hayu burung. Tuh hayo. Beunang cek Bogo aing teh. Beuh bari jeung si Rasnadi. Duh parah saya teh temen makan temen bangsat. Keun ku aing teh. Beuh, geus tak, mungkin di bae nya. Ada emang sa. Oh, sip. Angsa roy. Boron dia. Nah, Bet. atuh lah sangeunana. Heula kudu hayang duit dari ya. Hayang lah duitnya. Daek teh gawe. Beneran ya. Beneran ya. Asal ulah macul beng. Jadi kieu nya. Mana bae ketuana inu mana? Aing. Kade ge. Jadi kieu nya, kan ka Bogo aing direbut. Ku babatur aing. Terus Tah, wayahna bae mah. Jadi kudarnya gebugan. Wih, siap. Masalah duit. pegawai aing tah mah. Masalah duit gampang. Wih, saha boy ngaran baturan sorangan tadi? Si Rasnadi. Nadi. Heeh. Di mana eta tempatna? Paling mal jauh di iya, sebelah Rindu di dinya. Rindu. Soalnya tadi ku yang dijanjian eta bikangna. Yang geus tungguan ti dia aing ka ditu. Neangkeun. Oh, geus gerang geus beres mah gampang ka didinya. Ya, Bos. Oke, siap. Oh, gerak ka dari itu. Ayo. Gampang geus beres mah duit mah. Garawang dia bohong. Oke. Geus gerak gawe tadi itu. Hakan ku dia. Modar di Rasnadi. Laris ya, pancong tinggal hiji deui pokona mah. Laris we pokona mah. Ayo, Neng. Sebelah A. Beraha baskop. 2 mangkok bae, A. Wih, bos, Min. Itu dong nama jalan. Tangkan. Yuk, tangkan. Woi. Kan ngaran Rasnadi. Ya. Ini Rasnadi. Woi, ganeng coba ulah ribut di warung aing dia. Kaneng mang sing tampiling boy. Dia nu ngarebut ke Bogo Sirian. San mau rebut ke buku Sirian. Tanya bae ka bikang na. Bogohan teh kalian. Tanya. Nya Neng. Tuh, sirian mangis uritan. Wih, Min, bos. Ki orangnya lo lupa basa-basi. Pokoknya orang ya ditang kebukan bae. Kayak lah. Emang dari dibere sama aku Sirian. Jangan dibere. Ya. Minggu depan balik Sirian. Oke, siap. Wih, siap. Iya. Buka duit di sana. Duit. Ayo Rok, turun Rian ya. Gas nu hade. Macam-macam Sirian saya. Dokter yang saha. Tah, beres. Beres. Ade apa ya? Mana nih? Kumaha beres teh tadi? Alah, bukan dah. Aduh, Gusti. Geus mah kabogoh direbut. HP eueuh, beungeut ajur ya Allah. Kikiping hirup.